orang mengkaji tentang kenegaraan. Syaratul imam kaunuhu, syaratna jadi presiden, syarat jadi raja, syarat jadi khalifah. Ayat 10. Masya Allah. Coba ayat Imamul Azam RI 1, pemimpin nomor 1. Ayat imam biasa, di bawah Imamul Azam ialah menteri, gubernur, bupati, camat, lurah sampai ke eta pemimpin urang 10. Kehiji kaum musliman ayana presiden kudu beragama Islam. Presiden kudu agama Islam, gubernur kudu agama Islam, bupati kudu agama Islam, camat kudu beragama Islam, lurah kudu beragama Islam. Muslim ulah kafir sanajan nurek diurusna loba kafir tetap pemimpin mah kudu muslimah. Numentak Jakarta hiji tadoraka orang Jakarta milih pemimpin Ahok. Salah orang Jakarta kena jangan marimpin marilih nama. Ketika harita musyawarah ai praktek salah satu kiai mau diceritakan kukula kiai nangarana. Ceknya ini kan bukan negara Islam, ini mah negara demokrasi. Yang penting kan walaupun siapapun pemimpinnya akan melaksanakan undang-undang yang telah disepakati oleh dewan. Maka dengan demikian dia mah hanya cuma sekedar memimpin pelaksanaannya undang-undang. Eta meureun geus seubeuh teh nya teh kumaha teh ngomong kos kitu teh. Wallahu a'lam bissawab. Saajana kiai ulah hayang nyaho sia mah budak leutik sia mah. Ngadenge atuh gua lagi jadi deket atuh Tangerang Jakarta mah deket. Geus sepakat organisasi Islam termasuk Jakarta datang malah pemimpin lagi ka imah minta doa anak menggebu nyana teh adek berjuang akan kitu naon ngaranna tidak akan memilih kepada yang kafir ngan sakali doang ngomongna kaditu kalina suaraan malah ditayangan geuh barang jol muncul deh ganti mobil eta tah wawatek di urang teh kos kitu watak di urang kos. Masya Allah. Nomor kahiji syarat seorang pemimpin teh kudu beragama Islam. Liyoraiya maslahatal Islam wal muslimin. Supayanya melaksanakan untuk kemaslahatan Islam jeung kemaslahatan umat-umat muslimin. Maka para tasawuf tauliyatu kafir tesah memimpinna kafir walau era kafirin walaupun untuk orang kafir deui. Andai kata loba orang kafir tetap nu jadi pemimpin kudu muslim bae. Geus mulai di urang gugur hiji tah gubernur ieu keur daerah urang Pulau Jawa. Encen di luar Kalimantan misalnya, Sulawesi misalnya, dan lain-lain sebagainya. Gitunya ayat sabara bupati non muslim, sabara gubernur non muslim terketahui kuari. Di mayoritas Kristen pasti lain muslim. Di mayoritas
Hindu pasti lain muslim, Bali misal dan lain-lain sebagainya, tetap kudu muslim pemimpin. Nomor kahiji syarat Imamul Azam kudu beragama Islam. Sebab anu paling loyal mah agama mah Islam, anu paling ngeunaheun mah agama mah Islam, anu paling tidak kaku mah agama mah Islam. Lamun aya jelema anu menyatakan bahwa Islam kaku, can nyaho ka jejerona Islam. Islam mah makin luhur agamana, makin tasawuf, makin loyal. Ulah dianggap tasawuf makin kaku, justru tasawuf makin babari jelema jeung tasawuf, yang ahli tasawuf mah. Makin indah, serba menang bangunna jeung ahli tasawuf mah. Lamun urang cicingna bareng jeung ahli fikih bangun serba kaku, tapi lamun bareng jeung ahli tasawuf bangun serba menang. Kok bisa kos gitu sih? Gitulah Islam ngatur. Ai kitu mah berarti bertentangan, teu bertentangan, hanya jelema nu kurang mendalami ilmu Islam bae anu tegeug. Kurang ngeunaheun tegeug. Contoh, jelema nu ngaharamkeun speaker jeung Islam bae ge anti sasalaman. Tegeug kan bos kitu da naonan. Giliran mah dibere duit ku anti speaker ditarima. Ku nu make speaker ditarima, sasalaman mah embung. Aisyah ku bolon-bolon teh sih. Tegeug ngaranna. Nah, kaku eta kos kitu. Islam teh kaku, makin tasawuf makin teu kaku. Urang lamun neureus sosok Gus Dur, sosok manusia supi eta teh. Dia supi mah engke ge loba macem-macem. Nu qadiriyah kumaha, nu naksabandia kumaha, qadiriyah naksabandia kumaha, tijaniyah. Dideuleu ku urang potongan sosokna. Potongan-potonganana jeung gaya-gayana. Urang bakal nganyahokeun. Utsmaniyah kos kumaha, Syadziliyah bakal kos kumaha, Ghazaliyah kos kumaha, Rumi misalnya kos kumaha, Pansuriyah kos kumaha, bakal kanyahoan ku urang. Gaya-gayana kabeh supi. Apa bertentangan lu ieu jeung henteu? Satu, ketika geus marifatullah moal aya perbedaan. Zahir bisa bae perbedaan. Nu mentek tenang-tenang wae, ahli sufi mah kalem bae. Gus Dur biasa bae. Teu dirobah, Gusna teu dirobah, kiaina sanajan tilok make kopea. Tapi nu lain supi udeng-udeng lah gede, robah. Kuari jadi bajingan. Kamari make udeng-udeng, kuari udeng-udengna tetap dipake, masih kena disebut bajingan. Gus Dur teh naon? Ada sesuatu di benak hati. Anu teu luntur walaupun dibawa kemana bae. Istilahna tetap baik. Cai laut dibawa ke mana asin bae. Robah kumat mal bisa. Memang geus berkarakter asin bae. Kos gitulah. Urang mah sosok supi teh hanya di pondok pesantren, neuleuna model Abuya, neuleuna model Syekh Asnawi, neuleuna teh urang teh nyaho sosok supi model Maulana Hasanuddin kumaha baheula teu kazamanan. Emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin? Maulana Hasanuddin mah make pangsi. Calana hideung nu mantak kuari diteruskeun ku urang Banten ge eta teh turunan Maulana Hasanuddin. Nya mah make pakaian pangsi hideung. Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu. Kos kitu nya mah aya jelema anu macem-macem tinju ku nya mah. Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang. Neuleuh maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara gelang baharna gede. Ji, mantap geus aya kiai make gelang bahar. Nah, eta sing ada ngadukun berarti. Urang ramun neuleuh sepihak, dileuh ku urang. Sosok-sosok ahli sufi internasional, kumaha Syekh Junaidil Baghdadi, kumaha Syekh Abu Bakar Shibli, kumaha deui kitu Rumi, kumaha deui Pansuri, kumaha deui dan lain-lain sebagainya. Sosok-sosok ahli Allah beki ngeunaheun ke kabelah dituna gegeura. Beki tasawuf, beki bebasa. Sebab lawan geus menjaga hati. Urang guari tokoh ketua Thariqah Indonesia Habib Lutfi. Urang lamun kapanggih jeung Habib Lutfi di bandara moal pajar tokoh Thariqah, make kaos mercek, make lepis, bukna di buruman,
Dah kumaha coba? Hayu. Ieu na jaket kulit dikadiekeun. Weh, El Pacino mah eleh. Tapi tetap bae Habib Lutfi diboro oleh seluruh masyarakat, seluruh manusia. Nu resep lu teresep sabodohan ya nama. Sia teresep kaik pek bae, sia resep kaik aing mah kieu bae Habib Lutfi. Ndek kumaha kitu bae aja lah mah. Kunaon eta? Terobah aya di dieuna. Aya Allahan. Urang mah neuleu wali teh asana meureunana nu make jubah ngambai ka handap. Udeng-udengna sok gede. Vespa. Aduh ieu ngangsar ka handap. Boleh-boleh bae sih eta sosok wali nu mana kan gitu. Jadi kuari urang lamun neuleu gambar wali songo aya nu salah sebenarnya mah. Teu kabeh make udeng-udeng. Lamun urang neuleuan bacaan coba ge sosok wali-wali songo. Emang kabeh make udeng-udeng? Henteu. Sunan Kalijaga mah teu make udeng-udeng nya nama. Kadang teu make kopiah, make iket nya nama terus mamawana mama suling bae. Ge, mantek di lembur besi anu mama suling. Ieu keur carita ahli Allah aya jalur-jalurna. Ketika negara dicekel ku ahli Allah beuki luas. Ngan tegas. Waya paehan bae tetep teu kaluar ti lepiki ngan nyanana ngeunaheun mawakna ka urang. Kos kitulah ieu nomor kahiji musliman. Nomor kedua syarat jadi presiden, raja, khalifah, mukallafah. Tapi ya orang lamun nyaritakeun presiden mungkin kurang pas lantaran ieu mah keur carita khalifah. Tetapi karena mayoritas Islam di urang anggaplah presiden teh setengaheun khalifah. Setengah lah. Jadi berarti tetap make aturan ieu. Hiji muslim. Memang aya aturanna di Indonesia teu meunang. Teu meunang presiden agamana lain Islam teu bisa di urang. Mantap kamari diragukeun ge Jokowi teh muslim apa henteu? Nyana teh Islam apa lain sih nu sabenerna Jokowi? Ceuk sawareh lain Islam, ceuk sawareh Islam, ceuk sawareh lain, ceuk sawareh Islam. Kajen teh urang mah teu nyaho urang lembur atuh. Teu nyaho Jokowi urang mana, Islam jeung lainna urang mana. Pas salat dampalna ngacung. Berarti kan tilok salat. Aya nu kakula ngomong langsung mah terang-terangan langsung kakula ngomong ke Kiai, waduh itu mah Jokowi salat duhanya cek jana rajin bener, tahajudnya luar biasa. Orang bilang dia itu bukan muslim, dia mah duhanya luar biasa. Kukula didengekeun wae ya sedek milih kiai apa milih presiden sih kai ngomong-ngomong kos gitu ya, maksudnya mah nyana dek ngajak abeh kula milih nyana itu bisa ngomong kajian gue ngomong malingin anak sebab tadi bere duit panainnya. Aduh getol jasa cek ada teh ngan aya sok keras ka diri sorangan meme dijawab kukula itu pejabat udah datang ka imah pejabat kelas atas teras atas hirup keneh ku ari ge wakrab jeung kula mah sok keras ka diri sorangan cek hate boro-boro sapangkat nyana aing ge nu di imah bae salat duha kadang-kadang henteu. Cek hate aing meme ngajawab sia aing heula ieu. Kadang-kadang aing ge henteu salat duha. Ih aing bae nu di imah bae ya salat duha istiqomah pop istiqomah hese. Komo nyana aing lain suuzon lain. Tapi dirasakan ku aing emang kumaha teh salat duha. Coba ge pedagang ge di urang, tukang karung aya nu istiqomah salat duhana. Di ditu. Ieu deui nyana. Babu, ngan percaya teu percaya. Nyana ngomong budak-budak aku aing teu percaya seutik. Aing ge eungap salat duha teh aing ge eungap. Atuh komo nyana. Kitu bae, ye can pugu cenah.
nya namanya tuh kiai nyaho aing ge aing bae ieu anu sok nitahan salat dua kadang-kadang henteu aja ngomong hebat-hebatkeun salat dua bohong aing mau wani jajaban bohong sok aing barengkeun jeung nya sabulan bae coba nya salat duha teh henteu buat teh lohor ge henteu sakena salat kumaha meureun teu aing teu percaya bedakeun ka pejabat anu datang ka imah aing teu percaya jatuh lain keur ieu ge geus keur ieu mah geus hareupeun nya gagah percaya kagak percaya geus ngukur kula ngomong langsung di hareupeun nya enggak percaya saya kalau dia rajin salat duhanya kok bisa begitu ya, saya kan terus bohong nya ngalamun bae digitukeun bohong salat yang 5 juga tahu. Emang kenapa? Kan ada tandanya orang yang sering ibadah mah, ada sinar alif. Nah, geus mulainya bingungan. Di jidat itu ada sinar alif, ada sinar ba, ada sinar jim. Itu yang mengetahui hanya orang-orang tertentu. Orang yang walaupun bagaimana rudinnya, tetapi dia istiqomah ibadahnya ada sinar alif di sini. Kayak apa? Itulah yang susah. Ntar gua tabok lo. Cek yana aing teh nyahoan meureun boro-boro pejabat kiai ge kanyahoan sebab sinar alif, sinar ba, sinar jim aya di dieu. Jelema kajen teuing kukumaha ge nu sok tahajud baca kanyahoan bae aya sinaran di tarangna. Kumaha cenah kieu kos PKS lain. Tama angel nganyahokeun ka dinya mah angel. Geus pokona mah bere nyaho lah paling moga mah. Coba sisi nyieun alif ke di dieu. Eta mah lamun urang geus nyaho kana sirrul asrar. Teu kudu loba omong ya kanyahoan. Kanyahoan jelema nu mantak kanyahoan. Oh iya berarti sering hudang ti peuting. Kanyahoan mah ge kanyahoan. Nu mana tuh itu tuh. Kan hideung hudang ti peuting nonton bola. Ya oh. bangsa banget bola kabeh teu kanyahoan emang teu kaya dulu mun teu dibere jawa kos kitu mah saliru batur mantak kajen teuing make kaos kajen teuing make baju biasa sebab eta mah zahir aya sinar di moal saliru wow tetep bae kos dongeng di kapal tadi kapal. Ayo jelema make jubah di kapal, make samping, make celana, make kopea pun, make safari. Ayo jelema rudin jasa. Rudin aja rudin deui. Ngobrol tadi tengah-tengah negara raya teh ngobrol. Ngobrol teh, kamu dari mana?" Kan rudin teh di tengah-tengah negara raya teh kiai segala ustaz santri. Meureunna eta mah grup pejabat teh ka mana meureun naik kapal. Kapal cai. Bener-bener ilu jeung kontingen masalah eta kajen. Nah, ditanya kamu dari mana? Oh, saya mencerak orang mah dari anu. Oh iya. Oh, kamu berarti kamu masih apa namanya bangsaan? Iya. Kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Suka ngaji? Jarang. Ngaji ya, sekian tadi nasihat tah. Kudu mah ke safari teh pejabat. Kalau kamu bangsa Indonesia ngaji sekian yang bagus banyak kiai ini yang saya bawa nih kiai ini. Nanti kalau udah ke pulang lagi ini ngaji ya sama kiai ini pesantrennya anu kiai ini. Oh iya sekian teh gitu. Kamu udah bisa nggak belum baca Quran? Ya dikit-dikit mah bisa. Kalau lancar mah enggak. Harus lancar. Ini hafizul Quran yang ini nih. Yang ini hafizul Quran nih. Yang ini Yuri nih yang ini. Yang ini mah juhrim yang ini mah. Iya lagi guys. Oh iya guys kikituan bae tah. Dinasehatan nu area dininya tah rakyat Indonesia di kapal terutama eta tah Nurudin teh kieu bae. Kamu belum pernah belajar nyantren ya? Belum saya mah. Nyantren ya nanti ya. Kalau nggak ada modal nanti bilang sama bapak. Ya. Punggung terus di nasehatan. Tekebel. Kapal oleng. Kiai, oh ada apa ini? Ada apa ya? Nu tadi hafizul Qurannya saru. Ada apa ini? Eta mah Nurudin ge we cicing. Kok mau pejabat nu pakai safari? Wah, rasanya mati kita nih.
mati kita tapi Nuruddin lagi terus oleng makin menjadi-jadi kapal, oleng makin menjadi-jadi, pohara jasa. Tapi nya nama diuk bae Nuruddin mah karena geus pohara jasa bakal tikelebuk didatangan dah kuno tadi nganasehatan, komat kamu diam aja, saya kan nggak bisa baca Quran, makanya saya diam aja. Situ kan hafizul Quran, kok oleng sih situ mulai nyana nyemes guys dah. Situ yang talar Quran kok situ yang oleng, situ tadi yang ngomong-ngomong pesantren kok di situ yang bingung. Saya mah kurang pati bisa baca Quran, saya mah nggak pernah nyantren, tapi saya tenang aja sebab di hati saya ada Allah. Kabeh kaget, oleng makin menjadi-jadi, wah be kalau riuk-riuknya mah tenang, malah ngerokok, tolol. Sial jasa ngerokok jasa, pan nyen greget eta, nyen greget, tadi pejabatnya lu ngerokok lagi. Ini saat kritis begini ngerokok, siapa tahu ceknya ngerokok jadi doa. Pan pikir geten dah eta. Pikir geden lah terus lantaran nyana kadurna tenang akhirnya terus datang kanyarana kabeh. Coba ini kita supaya nahoda nage datang, coba bagaimana, ternyata Quran bukan sekedar ditalar, fikih bukan sekedar dijelaskan, ternyata agama-agama jangan cuma sampai di bibir saja, sampaikanlah di qalbu. Dengan sampainya ke kalbu Allah, nur ilahi ada di kalbu, mati hidup ada di kekuasaan Allah. Tenang aja sih. Bukan gitu, kami nggak mau mati. Walaupun nggak mau mati, ya mati aja. Ceknya asana ieu Nuruddin orang Jakarta bayanya. Asana Tanjung Priok aja ngoko lagi. Ya mati aja. Lu nggak usah susah-susah deh. Lantaran kebingungan minta cobalah berdoa. Kiai aja yang berdoanya, yang udah hafal doanya banyak. Saya kan bodoh, lantaran oleng jadi saya nggak bisa doa, lupa doa semua. Yang hafizul Quran dia minta aja coba berdoa tuh. Atau di situ yang talar Quran nggak usah doa. Quran itu adalah kalamullah, baca aja Quran. Lupa saya Quran juga. Dahsyat no goyang na iupam kapal paro kabeh doa poho segala poho eta mah ongkos urang baca Quran bisa, maca ayat kursi bisa, maca naon bisa, pas bagi pocong padahal mah ngirit auzubillah beda setan raja tetep ye cak setan teh kakarak sakieu aing sia geus eta poho auzu aya ge hate atuh kok koswit kok, itu mah beres pasti aan kene. Aja pengen mah, asana paeh ku pocongnya na. Nah, lantaran kabeh geus oleng, kakarak. Caknya nanti ya saya mau berdoa lah minta sama Allah barangkali aja diijabah setelah merokok. Ntar saya merokok dulu belum habis sekian rokoknya. Dikeselin wali mah kos gitu. Segala rokok. Jangan nangis datang dah ka ieu nanti kanan merek. Kiai mah geus geter-geter. Pejabat geus geter-geter kabeh, geus geter-geter negara raya. Nya malah neulean merek rokok. Geus beres, Pak. Saya doa ya sama Allah ya. Gak usah diaminin lah, sebab situ mah katanya ahli korupsi semuanya. Gak usah, saya aja sendiri. Saya yang doa, saya yang amin sama Allah. Tekadanya nggak doa, langsung bontot di kalaut ke. Saya titip sama kamu bontot. Ya, laut supaya tentrem, bilangin salam dari saya ya. Loh, barang dia sobat tadi. Laut cicing. Laut cicing, Kiai bontot nak kemana ya? Kiai ini angan bontot, tolong nggak coba? Ya, itu kudu juliangan bontot di salaman doang. Itu cicing laut. Wali teh kos gitu. Di dialah aya sinar ali
di dialah aya sinarba berbagai tingkatan-tingkatan. Jadi ieu mah zahir doang. Nah kos kitulah memantak hati-hati. Tetap sanajan kukumaha ge presiden, gubernur, bupati, pejabat neuleuh nyana ka kiai. Ka kiai itu mah teu sieun. Sebab kiai itu gaing teu sieun. Sebab kunaon sih geus nyaho sia ge. Kiai itu, kok mau kiai itu mah. Proposal gaya kayaknya di kantor aja. Teu sieun, tapi si anu mah sieun. Kunaon? Dibere tilok daek. Ngomong sadaek nanya bae. Pokok ini kumaha sieun nya ge. Ye, moal didoakeun salamet sia kuy. Awas ya emang kumaha kitu. Ki atuh wali mah manjur. Awas ya kuy di akhirat batur ngahiji sia mah moal malaikat kudu ditukeun. Sombong amat keur carita sombong atuh mah. Tetep bae teu bisa dibohongan jelema anu iman ka Allah sebab roh nati Allah nyana nyahueun kanu bener jeung nu teu bener. Ketika nu bener sieun kajen. Sebrutal-brutal pemerintah sieun. Ka ahli Allah mah sieun. Ya nyana ge teh minta doa ka ahli Allah. Saya doainnya Pak Kiai. Saya mau naik lagi. Ya ini 2 periode jadinya kemarin saya naik lagi doanya Pak Kiai. Pengen apa Pak Kiai? Waduh, segala nawaran pengen apa. Eta kos gitu tah. Ieu wali mah hese. Jadi can karuhan nu make sorbana gede hebat. Mentak sing hade kan nu make lepis buat teuing eta wali. Bisi ke barang kapangi di jalan aya awewe make lepis asana wali. Iya saya lagi sekurang ya. Atuh sih lain bogoh bae ta burung. Nomor kahiji musliman, nomor kedua mukallafan kudu mukallaf. Lantaran lia-lia amrong nasdek marentah urusan berbagai manusia nu tadi teh jang melindungi melangsungkan naon nu bakal aya kamangpaatan di negara tersebut berbagai urusan maka sebagai pemimpin kudu mukallaf. Ya moal beres lamun ieu negara dipimpin ku lain mukallaf budak leutik misalnya jadi presiden. Moal beres ieu negara lamun dipimpin ku lain mukallaf nu edan misalnya. Moal beres ieu negara lamun dipimpin ku jelema anu kitu ayan muter negara tuh. Moal beres tetep kudu mukallaf sebab budak leutik lain jang urusan batur dirina ge urusan nu edan lain jang urusan batur dirina ge urusan nu ayam lain jang urusan batur dirina ge urusan nu mantak kudu mukallaf. Cek Kanjeng Nabi naudzubillah min imaratis sibyan, ngelindung kurang sadaya ka Gusti Allah tina kepemimpinan budak sebab lain kita mimpinnya nama kudu dipimpin. 2 nomor katiluhurun kudu nu merdeka. Di urang mah nun teu merdeka ulah abid sebab abid mah dimiliki ku batur ku sayyidna kudu merdeka. Urusan merdeka di urang mah kabeh merdeka. Adapun Kanjeng Nabi pernah nyarios isma'u wa ati'u wa in amra alaikum abdun habasyiyun. Degekeun, tuturkeun sanajan nu marentah ka maraneh kabeh abdun habasyiyun. Andai kata seorang abid bangsa Habasyah ieu teh fa mahmulun ala ghairil imamatil uzma. Ieu mah ditujukan ke pemimpin lain pemimpin agung lain RI 1 cukuplah jang RT cukuplah jang RW. Andai kata jelema nu daekeun aya ge abid RT jadikeun abid aya ge abid RW jadikeun abid lurah lah
Aijang RI1 tetap tebenang. Jadi ulah desa kompet daunkeun hadis ya isma'u wa in amara alaikum abdun